Kita tadi ngalagu teh lagu luar negeri mah unggul, lagu teh lagu Sunda tuh, boleh dong? Ya, boleh mana bang? Kira harap nyanyi lah tuh. Apa sih? Apa nu mabok? Oh, jadi nama baik dong. Bukan gitu ya saya. Iya, mabok, air mabok. Ya sabar aja ya. Iya adalah opat. Edan ya. Apa aya nama nu dihitungna teh dihanapkeun. Oh, bener dah. Nah, aya nu mabok bener sih teh. Aya nu mabok bener. Kalau nama nu dihitungna teh iya, iya sabar aja. Salah. Dua. Ayo pindah nu dihitungna. Nah, ibu ke bawah mabok. Si we hungkul nu mabok mah ibu teh mabok sana misi kana. Aya kawin teh kudu ngilu mabok. Pas ada linknya lulus. Baik tahun Kokotna bau naon pohon rumahnya Padahal mah nya bakti kotok. Ya memang bau seuseun. Padahal mah nya bakti kotok bete Bagades teh. bau bau kita bau si koplok kita cekok Abang nu mabok lain hartina kudu sakala diomongkeun jeung anjing jeung teu manang gitu teu kene gitu. Sari atunya hayang kumaha can bebas urang mah teu hitungan kana musiknya hayang kawin sari Iya. hayang kawin win hayang kawin astagfirullah tahun-tahun raranggaan subhanallah Itu halus. Bapak la ilaha illallah simpang yukeun ieu subhanallah billahi taufiq wal hidayah Jadi lamun sari mah aya subhanallah. Mending gitu aya daripada nu tadi. Lain jadi ngilu era tuh. Tapi di hampura da keur mabok. nya kalau orang nyontokeun eta mah nyontokeun ulah dipikeun ka kitu Ulah dugi ka kitu. Aya kene hayang kudu kawin mere memberikan penjelasan Sok, memberikan penjelasan kumaha jelaskeun. jauhkanlah dari barang-barang haram dan matak membatalkan diri kita Tuh. contohnya seperti cangcut Geus pok tadi. Lurah, Hampir katipu aing hanap natep. inuman mah sirup jelas ya. Jelas. Diregot ieu matak nu ngagoda pisan mah eta. Naon? Cangcut. Sieu mah eling ngan sakedeung